Yuk. Ayo mau lupa, nanti jualan. Ready? Ya, ayah tenang. Bel. Iya. Bang melikeun bebek goreng dari buruhan. Ini dia acan disebut buruhan ini. Bukan buru wae. Ya, buru bang melikeun bebek goreng. Buru apa dirinya? Sabar ah buruna. 200 naon? Warung matu. Baik-baik. Pada rungsing kita tawa. Bebek goreng. Dagang memek goreng. Itu aing mah lalaki teu boga. Tanyakeun mah Sete saha eta mah nitah nanyakeun di mana tukang memek goreng? Babedegong pisan teh. Tolot budak nu ditana. Pade di naon saudara? Sakali di sadeu. Anak di romantis. Naon pada di romantis? Oh, apa pada di romantis mah kolot-kolot bedegong geuning ah. Di mana enak? Di mana ini? Gedung apa ini? Anak di romantis. Yo lain. Iya. Oh iya. Ini atuh kolot-kolot anu makan minta budak teh benar makan minta segala. Nanyakeun dagang memek goreng segala rupa. Ya, Bang Ganet. Sanggup kita pangeukeun bebek goreng. Bebek goreng. Mana yang ngomongan sabar? Bebek. 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 Iya sayang, nanti uangnya ini belum masuk transferannya. Pilih banyak duit ya. Kamu meni cantik. Meni beki bogoh we kaneng teh. Meni beki geulis kamu teh da. Pokoknya mah gemesin kamu mah. Kamu boleh minta cium teu? Ama. Mana geus teu kuat. Hayang nyium kamu. Atuh mun dicicing wae ih. Sok atuh merem. Ih. Sendal kemana sayang? Ini sendal abah ada. Sendal kemana? Sajut gagaro eueuh. Iya. Kita jangankan memaham Al-Quran, kadang-kadang tulisan di dinding aja kada paham. Di dinding ada panitia menulis, barang siapa membawa HP ke masjid tolong matiin. Ya, mana yang kakak balik dari Jumaah ya nahan ngerawasan gitu. Aduh, gawat Pak, kula Jumahan. Ulah Jumahan kumaha maneh? Aya pengumuman saha nu mawa HP kudu dipaehan. Aing siang dipaehan balik dewe ulah. Sil. Lain nu mawa HP kudu dipaehan, HP na kudu dipaehan bisa ngaganggu nu ibadah maneh mah. Oh, gitu. Aing suka naik paehan aing.